Hayu orang diajar contoh larapna kosa kecap lemes sareng loma dina kalimah. Basa liburan sekolah, Asi jeung Gali nyaba ka Imah Nini di Ciamis. Indit ka Ciamisna diantar ku mama jeung bapa numpak kareta api di stasiun Bandung. Indit di Bandung pukul 7 isuk-isuk, nepi ka Ciamis pukul 12 siang. Di imahna Nini dibabaturan ku Bi Ida jeung Mang Agus. Aki mah tos maot. Bi Ida jeung Mang Agus teh adina bapa. Bapa boga lanceuk ngaranna Wadudung. Wadudung mah imahna di Tasikmalaya. Waktos liburan sekolah, Asi sareng Gali nyaba ka Bumi Nini di Ciamis. Angkat ka Ciamisna diantar ku mama sareng bapa numpak kareta api di stasiun Bandung. Angkat di Bandung tabu 7 enjing-enjing. Dugi ka Ciamis tabuh 12 siang. Di Bumina, Nini direncangan ku Bi Ida sareng Mang Agus. Aki mah parantos ngantunkeun. Bi Ida sareng Mang Agus teh raina bapa. Bapa gaduraka namina Wadudung.